mangga urang teraskeun hanca kamari. Wal mutaghayyir lan banyu kang narima robah. Ayo min hadal kismi tegeselan iku setengah saking iki bagian al maul mutaghayyir utawi banyu kang berubah opo ahadu ausopihi salah sawiji piro-piro sipate mau bima kalawan barang ay bisain tegesi kalawan perkara khalatahu kang nyampuran ya se ingma minato hiroti saking piro-piro perkara kang suci tagoyuron kalawan berubah yang kang nyegah ya tagoyur itlaq kosmil mai ing mutlak ngaran cai alaihi ngatese maun painahu mangka satune maun iku tahirun kang suci ghairu tahurin kang ora nyuciaken wal mutaghayyir cai anu berubah ya, berubahna aya perkara nu matak ngarobahkeun ayo min hadal kismi tegasna tina ieu bagian naon bagian anu katilu aya deui cai anu robah anu katilu teh tohir goir mutohir nyaeta cai anu berubah di hukuman tohir goir tohurin suci tapi teu nyucikeun mana nyaeta cai anu berubah salah satu sifatna boh robah warnana rasana atau ambeuna robahna kunaon bima bisain ku perkara nu nyampuran kana eta cai minat tohiroti perkara nu nyampuran teh suci bari robahna teh nu matak ngaleungitkeun kana mutlak ngaran cai jadi geus lain cai mutlak deui kacampuran eta barang teh perkara teh maka ya cai di hukuman suci bari teu nyucikeun saperti cai kacampuran ku kopi jadi lain cai mutlak tapi jadi cai kopi isian kana iku kang bangsa hisik kana onone togoyur robah au takdiran atau bangsa perkiraan kanih talato kayen ta campur bil ma'i kalawan banyu opo ma perkara yuapiku kang akuran ya si ma ing maun fi sifati ing dalam piro-piro sifate maun kama ilwir di kaya banyu mawar almun qati roihatu kang pegat apa rohiyatu wa non ambene wal mail mustamal lan banyu kang ustin anggo robahna eta cai anu di hukuman suci tapi teu nyucikeun teh rek bangsa hisi katingali ku panca indra atawa perkiraan kumaha surahna perkiraan saperti kacampuran si cai ku benda anu akur jeung sifatna cai saperti cai kembang mawar peresan kembang mawar tadina asalna beureum lila-lila diteuneun eta cai nu asalna beureum leungit warnana jadi herang ku sarua sifatna pada herang nya cai kembang mawar jeung cai mutlak sarua sifatna anu geus teu aya bau deui geus teu aya wangina geus teu aya jadi black we cai mutlak nu kaduana cai kacampuran ku cai mustakmal herang keneh urut wudu ya, sifatna sarua jeung cai mutlak kumaha kadituna pailam yamna mangkalamun ora nyegah ya tagoyur itlaq kosmil mai ing mutlak ngaran cai alaihi ngatase maun bian kana kalawan yen tawana apa tagoyuruhu robah maun bitohir kalawan benda suci iku yasiron sakidik jadi lamun cai kacampuran ku kembang mawar nu geus teu seungit atau kacampuran ku cai mustamal lamun teu ngahilangkeun mutlak ngaran cai kumaha bentukna teu ngahilangkeun mutlak ngaran cai nyaeta surahna robahna cai ku benda suci teh ngan saeutik nu nyampuranna teh gitu seperti sakecret kacampuran cai kembang mawarna sakecelak dua kecelak lah kakepretan hungkul ta eta teu ngahilangkeun mutlak ngaran cai berarti dihukuman ke suci au bima yuafikul ma atawa kalawan benda yuafiku kang ngakuran yasima almaing banyu bisipatihi ing dalam sifate maun wa kudirolan den kira-kira kan yasima muhalipan halai nyulayaan walam yugayiruhu
Lan orang ngarobakeun ya si maing maun palayus labu mangka ora den cabut apa tuhuriyatuhu pangkat sucine maun. Bahwa mangka utai maun iku mutahhirun kang nyuciakeun li ghairi kadua liyane maun. Jadi lamun saeutiknya nu nyampurana kana cai suci atawa akur sifatna. Ya, sifatna benda suci jeung cai teh akurna sifatna ngan diperkirakeun ayeuna nyulayaan beda saeutik gitu. Mangka jawabanana henteu matak ngahilangkeun kana hukum sucina eta cai bahwa eta cai nu kacampuran ku benda suci tadi ngan saeutik sacampurna mutahhirun li ghairihi suci tur bisa nyucikeun. Wa tarojalan ngajabakeun ajengan musannif dikauli kalawan dawan musannif qala ta'ala padahal tau anit tahir. Opo al mujawirulah benda kang natangga lahu kade maun. Fa innahu mangka satune maun iku bakin kang tetep ala tuhuriyati ngatasé pangkat sucine maun. Jadi bahasa musannif holatohu ngacualikeun bahasa al mujawirulah. Aya benda suci nyampuran kana cai bari henteu menyatu, henteu nyampur, misah lain-lain adeuti hanya bertetangga cai-cai atau benda-benda nu tengah hiji jeung cai. Maka eta mah cai tetep aya dina pangkat suci. Walau kana lan sanajan ono apa tagoyur robah iku kasiron kang akeh sanajan robahna teh seueur. Wa kadalan iku kaya al mutagoyir maul mutagoyir al mutagoyir utai banyu kang berubah bi mukhalitin kalawan perkara kang campur la yastagni kang ora sugih ya opal ma'u banyu anhu saking muholid katinin kaya letak taneuh watuh labin lan luput wa malan barang timakorihi kang tetep ing dalem tempat tetepe maun wa mamarih lan tempat liwat maun. Salajengna deui cai anu robah tapi masih kene di hukuman suci robahna ku perkara nu campur ngan eta perkara nu mukhalid teh layas tagnil ma'u anhu anu henteu beunghar layas tagnil ma'u teu beunghar cai hartina teu beunghar teh berarti butuh. Jadi cai ngabutuhkeun kana eta benda sabab cai aya dina naon cai ngabutuhkeun tempat nya jeung ngabutuhkeun ayeuna media gitu. Cai teh henteu ngambang-ngangkang di awang-awang cicing cai hujan ge kudu aya muragna kana taneuh ari taneuh pan biasana sok jadi kiruh kana cai. Tah cai butuh kana tempat sedengkeun tempatna teh taneuh nya geus murag kana taneuh cai robah tina herang jadi kiruh. Tah robahna cai tina herang jadi kiruh kusabab ayeuna dibutuhkeun ayeuna ku cai teh pikeun cicingna eta tetep di hukuman suci. Seperti cai aya dina wahangan kiru aya letak gitu. Watuh labin atawa luput dina bak cai jadi hejo kusabab ayeuna aya luputan tetap di hukuman suci tur nyucikeun. Wa ma fi maqorihi wa mamarihi wal mutaghayyir bitulil muksi lan banyu kang berubah bitulil muksi kalawan dawa meneng lila diteuneun luputan painahu mangka satuune maun iku tahurun kang suci. Allah alam bisawab. Al-Fatihah.